Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelum atau sudah mendengarkan video atau audio ini, jangan lupa ya like, subscribe, dan share agar semua orang jadi tahu. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Kaprihatinan Arjuna barang ngadangu Abimanyu putrana masing pati tumakaning perlaya. Patugeng-tugeng sareng Bima silih carekan. Bungana ningalkeun Abimanyu. Ieu ge. Memang ieu teh keuna ku siasat. Ku kituna prihatin Arjuna. Anu dina waktos eta sadayana teu aya anu ngahruk ningali Raden Abimanyu anu parantos teu mangrupa. Dicacak ongkoh pinuh ku panah salirana ongkoh. Arjuna Abimanyu anak amahampura Raden umasa nuturkeun teuing ka amak kapancing kasih. Aduh ampun Raka Batara Yai sadaya-daya hancur lebur papan kari tulis teu aya kalanganana ayeuna keneh bakal dihancurkeun Kurawa. Iring prihatin akang Rayi nu mawi oge kitu siasat batur mah licikna batur mah bari jeung Abimanyu teh sanes ku saurang katingal dina kaayaan warugana dugi ka dicacak bari panah ransep ngarampok licik luar biasa. Kenging wartos Raka Batara saha anu bener-bener maehanana si Abimanyu. Oh wartosna cenah Jayarata. Iya. Sok sia gara belaan si Abimanyu geus modal Arjuna. Denge ku sararea. Ieu tengah poe aing saat sana surup panon poe si Jayarata kudu geus ngagelenceng beheungna ku aing. Silaksenan para juata marasanga juata paralwanten bayar-bayar. Hige sumpah Arjuna sakali deui saat sana surup panon poe si Jayarata kudu pae. Lamun si Jayarata teu pae dina poe ieu aing dek ngagebruskeun maneh kana durukan labuh geni nuturkeun nu jadi anak. Ya, ega. Sumpah Arjuna kadangu ku sadayana. Ayo. Bawa ulin perangna sugane kaburitan. Jadi dua meureun gugur jeung bapana ngagebruskeun maneh kana durukan. Ega. Ayo bawa ulin. Bawa cengan teh. Eta teh sasauran teh Rayi Tuman Raka Batara. Atuh. Ayana. Wah. Aduh ayana kuja. Nepi ka kieu kaayaan jagat raya Pramudita wayang-wayangan ayana. Juragan Abimanyu satria parantos korban di medan dan lalaga nepi ka engklak-engklakan itu deuleu pihak musuh. Deuleu ujangmu puas luar biasa. Jeung eta dudungan sumpah deui amwing.
Sumuhun. Wah. Dinten ieu keneh Jayarata kudu paeh. Lamun teh mah teu paeh dina harti bakal ngagebruskeun anjeun kana durukan labuh geni. Sieun kajadian we di ayana. Waktos parantos jam 3 sore. Jayarata ditebihkeun. Nyaeta di benteng ku rupa-rupa wala dia bala tamtama. Para prajurit teras ngalapis nebihan Jayarata. Itu kaayana kalicikan urang Kurawa. Yakin dina manahna sadayana Arjuna bakal korban ngalaksanakeun sumpahna. Sedangkeun waktu parantos nyerelek. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna. Keur malicik, dedeh teuing manyu, katurug-turug ieu kajadian nepi ka kieu ieu sakedeung deui ieu waktu. Sumuhun pula. Waktu wantos Prabu Batara Kresna dudu wong samanea. Inggih. Lajeng wae ngagunakeun ieu pusaka cakra udaksana. Nyata ngablesat tina wujudna. Inggih. Ngubeng di awang-awang ngumpulkeun mega-mega. Anu ti kulon ti wetan ti kidu ti kaler disedot ku muihna cakra udaksana. Atu kaayaan panon poe katutupan ku ieu haseup anu aya di awang-awang ku mega-mega. Anu temahna kaayaan bari satengah opat teh parantos rep-repan eta siang bade kagentos ku wengi kitu nu karasana ku urang-urang Kurawa. Sumpah kurang ajar. Gerak laksanakeun sumpah. Sabab anjeun teu bisa maehan Jayarata poe ieu. Ayo laksanakeun Arjuna. Laksanakeun Arjuna. Nafsu Raka Batara gening ieu teh parantos reup-reupan Raka Batara Bratayuda parantos waktuna eureun janji kaula meleset ya kapaksa kaula bade ngalaksanakeun sumpah labuh geni itu Raka Batara. Atuh ti pihak Kurawa ngabantuan ngumpulkeun suluh lajeng diduruk ngentam-ngentam ngadamel pansaka. Ayo Arjuna, geura naik Arjuna. Abeh katenyok ku sarerea anjeun labuh geni. Leuleuyan Raka Batara wilujeng aturai. Eta mada sumpah salira kedah dilaksanakeun. Satria teu kenging ngalangar sumpah ulah lancak linci luncat mulang udar tina kaligadang. Pada titip ieu gonewa panah
sadayana kasangakeun kasalira kalayan kaula dek bebeja heula we ka sajumlah dulur-dulur kaula Kakang Prabu Kakang Bima Nakula Sadewa kabeh oge bojo wala dia balad tamtama pihak Pandawa Hampura kaula dek ngalaksanakeun sumpah yen kaula teu bisa ngalaksanakeun maehan Jayarata dina poe ieu Hampura kadulur-dulur anu geus kanyerian ku kaula boh tina tekad ucap jeung lampah kaula oge raka Batara hapunten tina sagala rupiah kalapatan dihapunten ku akang eta nepi ka teriuk-riuk salira mah geuning kaula rek ngagebruskeun kana durukan teh ai akang mah moal kaget deui sabab di dunya mah kitu manusia sanajan teu perang oge bakal maot titip atuh ieu panah sae upami hiji satria hiji pejuang anu ulah jalir janji bade ngemasing pati tumakaning perlayate wayahna naik kana pansaka teh kedah ngange atanapi nyanak eta gonewa sareng panahna naon margina kaula rek paeh kudu barang bawa nawiskeun pejuang cadak we sareng eta panahna teh kedah dipasang dina gonewa upami bade labuh geni ngagejeburkeun anjeun kana seuneu kana durukan teh leres mangga cadak gonewa sareng panahna nanging upami aya anu ngabjorelat hiji cahaya dina lapisan-lapisan benteng kakuatan Kurawa tah eta wayahna sasar heula sateacana maot sateacana labuh geni ieu teh kumaha maksana pokona laksanakeun lain Kresna anu nitah ka Arjuna tapi ieu Batara laksanakeun ieu tugas kabataraan tugas Batara tunjuk sumanga raka Batara premios Arjuna mansat kada ye pansaka maksad labuh geni ngalaksanakeun sumpahna sok ngalaksanakeun Arjuna ngalaksanakeun Arjuna cing era kusumpah buktikeun hayang nyaho jeung naonan deui dek modar mamawa keneh panah ayo Arjuna kasorot ku caangna durukan ya nanging pinasti kersah yang tumampara sadayana pada Allahok bengong ningali ka awang-awang marukana meureun ieu teh waktu magrib padahal karek jam 4 mega nyalinglar kadupak angin Batara Kresna gawe bareng sareng Batara Bayu inggih nyata angin nyingkahkeun ieu mega anu ngahalangan paron poe ai berai teh caang teu sadar sararea oge yen ieu teh karek jam 4 nuju tararangga ka awang-awang eces jentre pertela ngemang boleh Jayarata katingali ku Arjuna komo barijeun kasorot ku paron poe aya hiji pusaka dina taarna kasorot cahaya malikan ka Arjuna emut kana Purwa Daksina Purwa wiwitan Daksina wekasan emut kana kasauran Kresna yen eta kedah disasar pangpayuna gini ieu teh beurang keneh wah batur beurang keneh ieu wae karek jam 4 Arjuna rikat ngalempengkeun ieu panah ka jalma anu cahayaan si horeng eta teh Jayarata anu keur lolo ningali kaayaan jagat raya ieu
Burang kene di batur. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinggal. Iya ge. Papasten anu tumibaye Jaya Rata. Dugi karampung pisan. Gugurupukan teh awakna sirahna katsana ku tanagapana. Oh ya. Jaya Rata itu. Surat kenalina. Jaya Rata gobor. Jaya Rata. Jaya Rata gobor. Teka baca aya ulin-ulinan politiknya. Teka judi. Paingan jarara di menak angeus jadi menak nanti batur mah. Angeus. Eta nu kapalang. Duit rakyat di hakanan. Aing kana berjuangmu. Bisa eta euy nu matak aing mung ancurub kana politik teh kitu tah. Sakit Arjuna anu direken paeh ayeuna poe ieu, beuting ieu. Ai suka teh peuting. Brai teh karek jam 4. Heeh. Ramana Jaya Rata anu aya di kemah pangtungtungna. Bunga doa teras-terasan yen anak kandungan hiji-hijina Jaya Rata didoakeun ku Ramana. Manehkung anu maha kumujak kahyang masukna ngorenjak asa kagebah barang ngagubrag ieu mastakana Jaya Rata saolah-olah putrana. Haketenera handingali haketenera handingali anak baik kaketna kagiri-giri haketenera ya ikang handingali ya tobat anak kandungan hiji lain teh tobat menang hayang dibelaan tatapa puasa ayeuna nangan sirahna wungku Jaya Rata iramana nafsu ngagudug-gudug amarah nu teu kawadahan yang ngagunakeun aji suket sulanjana nyaeta bisa ngahirupan sanajan sirahna wungkul. Jaya Rata geura bales ku maneh sia nu maehan maneh. Waras tu makaning jati-jati tu makaning waras ku aluya. Sager sanajan sirahna wungkul sia. Pinasti kersah yang tumampara Jaya Rata jangira tangi lilir yang membangun. Silit jamar bangun kayang ngimpen sareng ngalimurang. Aduh, semua kapihatur mah alah Jaya Rata. Geura bales ku maneh nu maehan maneh Jaya Rata saha? Si Arjuna. Hah? Si Arjuna sok geura bales. Keun aing dek ngadoa di dieu hirup maneh hirup maneh hirup maneh hirup. Di malam. Ye, geura gege ieu pusaka. Udag-udag jelema sakur nu ngahalangan podaran. Hayo buru-buru
timbalan nuhun amun. Hei, tang pati bayar pati hutang wirang pai wirang modal. Jaya rata hirup, 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 pihak Pandawa, ya boral kene, ayo serbu. Ngadak-ngadak pasukan pihak Amarta, pihak Pandawa. Iya, sing jarung khal. Margi aya anu nyurumuk, nyanyanak panang ngegel pusaka kris. Nyaeta sadayana walad dia balat tamtama seueur ngajungka katusuk angeuna. Kuat. Kunaon ieu teh lupa. Aya kejadian aneh aya hulu jelema hirup. Hulu Jaya Rata hirup. Aduh, luar biasa. Sastra Jingga. Kadieu maneh? Akang di sauran. Aduh, naon maneh lulubanan? Gan. Kuningakeun kulan aya jurig, huluna wunggul. Aya hulu hirup, hirup huluna. Awakna mah leuleus. Kikituan huluna. Ngarenyohan. Eta teh Sirah Jaya Rata bapana teh ngabogaan Aji Syuket Sulanjana. Tah, wayahna eta huluna teh moal paeh lamun bapana salah ngomongna. Ya ulah. Bapana teh keur ngadoa. Ngadoana teh kumaha ulah? Bapana teh keur dikir. Dikir. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup. Ngono ulah. Tah, wayahna bebeja ka bapak maneh supaya maneh ulah katingalieun ku bapakna Jaya Rata tapi maneh sorakna kudu kadenge goda ku maneh make aji halimunan mun manehna ngomong hirup tah maneh ngabejaan paeh kitu ceuk maneh teh tah engke kacaletot sakali paeh tah lamun eta bapana kacaletot ngomongna ceuk manehna teh paeh nah ulah saumur hirup jelema mah sakali paehna mah nu matak ngomong sakali paeh. Jadi abdi teh kedah ngagokan, kudu ngagokan supaya manehna teh caletot. Ah tong nyusul abdi atuh. Naon? Ieu tot kitu. Ai maneh mah cepot, ieu mah ti caletot. Si caletot mah sok ateu dina sira eta mah otet atuh. Ari otet mah pamajikan Kang Sarman utit teh meut. Utit mah anak belut, kuntit atuh teh mah. Kuntit manusia sunal bolong kunti kunti malah yang sok dicoekeun kana sama eta mah seupan jauh cepot jauh tah mah sieun cek abdi ge ngarti nuhun anu kemong ngakan gurame cepot maksudna entong ngomong teu rame Eta ku aya kitu misi Batara. nyeri waos kan nah entong sawios sanggup maneh mangga kulan kangge bejuang mah jadi abdi teh kudu ngategan cik abdi teh manehna ngomong hirup abdi paeh tak kitu saya permios
Kumaha aja aya proyek Pak. Joget jeung aya proyek. Proyek naon sia teh? Aya proyek gede. Nang kegemurenan aya. Naon rekaman jang? Alah. Rekaman. Aya proyek gede. Baru ngebajak ini mah. Naon? Abdi dekat tempatna bapana Jaya Rata. Bapak parantos ngadangu berita di tengah. Naon? Bala tentara teh paloba nu paeh pihak urang. Nah, ujug-ujug cing jarung ke Cihoreng aya hulu bebelesatan. Mawa keris. Cihoreng eta teh hulu Jaya Rata. Cing atuh sia kaos ka sato we. Hulu ka jelema mah sirah we atuh kitu. Hulu we. Jadi abdi teh ulah katingalieun ku eta bapakna asa kadengieun de sorana. Oh, aing ngarti. Aji Suket Sulanjana teh. Oh. Sulanjana mah tilas Pangdam. Eta mah Pak Iwan Sulanjana atuh. Nya. Jigjak, bejuang cuk. Ngaliwatan nu ngajaga ge deuleu moal katingalieun ku sia. Itu Pak sok. Percaya Bapak. Dompetna urang cokotan kabeh. Ulah nyarita kadenge. Ngan kapangis ya. Oh. Nyarita kadenge. Ngalawan eta si kurang ajar. Nyental we ka kolot sia. Awas sing bener-bener ngajaga. Bener tika cirian nih. Sampurasun. Sing si teu naonon. Aduh. Oh, ini teh. Tukang degung gitu kana hulu. Bentar gelap teuing. Naon sia teh? Naon? Teu pugu-pugu teuing. Satu teh nu balenogan teh. Lain aing lain. Nu balenogan saha we? Beda-beda teuing sia teh. Setan, nanaon sia teh? Naon atuh? Sidik kayan perang kieu hulu ke lieur kieu. Naon teh atuh deui? Ngeureun wae eta si belajar. Goblok teh. Abang perang teh atuh jeung babaturan. Aduh cilaka deui. Oh, eta fitnah leuwih kejam dari membunuh teh. Oh. Aduh, hampura euy. Akang. Wilujeng paeh ya. Alah. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup. Deui kecebrekeun deui itu. Dikir. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup. Saha goblok? Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup. Modar hirup. Ih, aya dedemit di mana ieu? Aing teh katingali hirup. Modar. Kang ngadorong. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, paeh hirup. Paeh hirup, paeh gelo hirup goblok. Eta. Saha sia? Eta ku Hirup paeh goblok. Hirup paeh, hirup paeh, hirup paeh. Hirup paeh, paeh hirup paeh goblok. Hirup Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, paeh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dicayuna jaya di darat jaya una.
nucalek disirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanya mingkem bet balalager dedemit di dia dah yang diberi duit ku aing tuh aing kata aya duit juri hirup pae hirup jaya rata hirup pae siap bareng patut hirup siap kurang ajar hai Terus, kantikan. jaya rata hirup jadi dompet aing aya nu mau jaya rata hirup padiekeun dompet jaya rata hirup padiekeun dompet jurig jaya rata hirup padiekeun kedanan aing geus cokot duitnya ku aing padiekeun deui goblok hirup jaya rata hirup pae 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 jaya rata pae aduh Gusti setan di mana sia ceuk aing oge pae dulu setan di mana aing nu dina geugeuh dina galang sujen Coba. mah jamrong aing teh alah silakan saya rata pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar bareng jeung nyebut pae panah Arjuna nyasar ka panggang tarang nepi oh ya Jarata Gogo. nah pika kitu nah deuleu jah Oh, biada perang teh uang. biadab perang teh cu kabeh Sumo. jadi algojo Larang. kemaehan dipaehan Sumo. nu matak jauhan pipaseaheun teh ujar Teres. amuing ucu Ulang. hapunten tina sagala rupiah kalepatan ua agengna alitna kasadayana ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana pangrojong ti sadayana ua nyuhunkeun hapunten tina sagala rupiah kakirangan sareng langkungna nya ucu permios ua sanes teu sono pamitan sanes pesenan sanes waktos tiasa patepang deui rupina ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka